Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi kilaiku pasal sawiji purudul wudu utawi piro-piro pardune wudu iku sitatun enam. Al awalu tikang kaping sawiji ku niatun niat, asani tikang kaping do iku guslul wajhi ngawasu pamente, asalisu tikang kaping telu iku guslul yadaini ngawasu panangan loro. Mal mirfaqaini sarta sikuroro arrobiu tikang kaping papat iku masyusyain musab sawiji-wiji minarosi saking mastaka. Al-homisu tikang kaping lima iku guslul rijlaini ngawasu sikiroro ma'al ka'baini sarta memuncangan oro. Wasadi sulan tikang kaping nanam iku tartibut tartib. Dina ieu pasar nyaritakeun parduna wudu nu jumlah aya 6. Naon ari wudu teh susuci ku cai nu patali jeung pameunteu, 2 leungeun sirah jeung 2 suku bari make niat. Ari dipardukeunana ieu wudu bareng jeung dipardukeunana salat dina maleman Isra sakumaha diriwayatkeun ku Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala an. Ari dalilna disyariatkeunana wudu berlandaskan hiji dalil dina Al-Qur'an. Dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jalma-jalma nu ariman, di mana anjeun rek migawe salat maka kumbah beungeut anjeun jeung leungeun anjeun jeung sikuna jeung usap sirah anjeun jeung kumbah suku aranjeun jeung kudu jeung 2 mumuncanganana dina surah Al-Maidah ayat ka-6. Nu kadua berlandaskan sunnah hadis Nabi nu diriwayatkeun ti Imam Abi Hurairah. Rasul ngadawuh kieu, la tuqbalu sholatu ahadikum ida ahdatsa hatta yatawaddoa. Teu ditarima salatna saurang ti aranjeun kabeh di mana anjeun keur ngabukaan hadas. Tanapi batal wudu sehinggakeun anjeunana wudu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud jeung Imam Tirmidzi. Nu katiruna berlandaskan ijma ulama, kesepakatan. Jadi geus sepakat ulama Islam kana disyariatkeunana wudu ti zaman Kangjeng Nabi nepi ka kiwali. Ari nu ngawajibkeun wudu nyaeta hadas, teu boga wudu. Sarta rek salat atawa sabangsaning salat. Hening urang rek maca Quran pantes sah. Teu sah nyabak Quran lamun seug urang teu boga wudu. Dosa hukumna lamun urang nyabak Quran teu boga wudu. Jadi Quran ulah dicabak lamun seug urang teu boga wudu. Karena lain rek salat urang wudu teh, malah mah pan disunatkeun setiap kali urang batal wudu deui, batal wudu deui. Ke aya hikmah dibalik teu batal wudunya. Nah, di dieu ulama nyaritakeun parduna wudu. Ari parduna wudu teh jumlahna aya 6, nu kahiji niat. Sakumaha dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Sanyana sahna sakabeh perbuatan teh ku niat. Jeung sanyana pikeun sakabeh jalma naon anu diniatan ku manehanana. Riwayat Imam Bukhari. Ari carana niat dina keur wudu, lamun anu wuduna cager teu langgeng hadas, niatna teh nu kahiji niat ngilangkeun hadas. Bahasa Arabna nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala, niat abdi ngaleungitkeun hadas karena Allah ta'ala. Atawa nu kadua niat ngameunangkeun salat atawa liana, nawaitu istibahata fardhi sholati, niat abdi seja ngawenangkeun fardu salat. Nu katilu niat wudu nate niat wudu atawa niat fardu wudu, nawaitu fardul wudu'i lillahi ta'ala, niat abdi ngalaksanakeun fardu wudu karena Allah ta'ala. Ari jalma nu langgeng hadas seperti nu ngagetih atawa hitut wae boson atawa beser kiih wae teu eureun-eureun kiihna atawa hitut teu eureun-eureun, eta mah
ganti. Cukup manehanana niat ngameunangkeun salat atawa niat wudu. Nawaitu fardul wudu'i teu cukup ku niat raf'al hadasi, sabab manehanana mah lain arek ngilangkeun hadas. Depan langgeng hadasna, sabab hadasna teh teu leungit-leungit. Eta dina niat nu mana tuh nu kurang diambil, nu mana wae mangga. Arek nawaitu raf'al hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala, niat abdi ngaleungitkeun hadas. Niat abdi wudu sejang ngahilangkeun hadas alit fardu karena Allah Ta'ala. Arek niat wudu wungkul atawa fardul wudu, nawaitu fardul wudu lillahi ta'ala, niat abdi ngelaksanakeun fardu wudu karena Allah Ta'ala. Mangga arek make li istibahati sholati, mangga nawaitu wudu'a istibahati sholati fardu lillahi ta'ala, niat abdi wudu sejak ngameunangkeun salat fardu karena Allah Ta'ala. Mangga tah tanu kahijinya. Nu kaduana ngumbah pameunteun ghuslul wajhi, awasuh pameunteun. Nu kaduana dauhan Allah, idza kuntum ila salat fagsilu wujuhakum, di mana anjeun rek migawe salat maka kumah ta pameunteun. Wasuh ta pameunteun aranjeun kabeh. Al-Maidah surah ayat kagenep. Jeung wajib ngumbah sebagian tina sirah, dua ceuli, hanapun gado eta lak-lakan, jeung beungeut eta atawa pameunteun supaya yakin walatrana, karena ceuk idah malayatimul wajib illa bihi fa wajibun, perkara nu teu sampurna anu wajib iwal tiku eta perkara, maka eta perkara jadi wajib. Nya kitu deui wajib ngumah sakabeh buuk anu jadi dina pameunteun, seperti bulu panon. Bulu panon tah ieu teh kudu dikumah, alis eta. Kumisna kana mah komo jangot atawa kores eta anu hanapeun bibir. Godeg jeung liana modal ieu godeg kudu kakumah tah keur wudu, keur ngawasuh pameunteun teh. Sebab termasuk juz tina pameunteun, ti luhurna seret jajadian buuk, tah handapna seret gado. Ya liwat nepi ka lak-lakan. Nu katiluna ngumah dua panangan sarta dua sikuna. Dauhan Allah terusan ayat anu tadi, wa aidiyakum ilal marafiq, jeung leungeun anjeun sarta sikuna ilal marafiq, teh artina ma'al marafiqi sarta sikuna. Sakumaha diterangkeun ku pada melan Rasulullah sallallahu di Rasul midamel wuduna seperti segitu. Muka opatna ngusap sebagian tina sirah, tina kulitna atawa buukna. Lamun aya buukna kumah luhur sirah ya. Lamun eueuh buukan nya sirahna we kulitna. Sakumaha dawuhan Allah terusan ayat nu tadi, wamsahu bi ruusikum, dia jeung usap sirah aranjeun kabeh. Kecap ruus jama tina roksu, ngaran kana perkara anu aya di luhur, yang ngurung kana buuk. Lamun aya buukan buuk, lamun eueuh buukan kulitna. Diriwayatkeun ti Imam Mughirah bin Syu'bah anna Nabi sallallahu tawaddu'a pamassaha binasyati wa alal imamati wa alal khuffaini, sayyidina Kangjeng Nabi sallallahu wudu teras anjeunna ngusap kana jambulna rambut lebah ubun-ubun, sareng kana sorban, sareng ngusap kana dua sapatu. Jadi lamun tos wudu kabeneran urang barabe muka imamah teu naon luhur nungkul. Tos wudu mah asalna ari teh acan wudu mah tetep we kedah dibuka. Sapatu sami gitu. Lamun urang nganggo sapatu mungkin aya pan di mana urang wudu, misalkan teh mah samemehna geus wudu kabeneran urang barabe muka sapatuna we diusap, teu naon ke aya cara anu sanes. Mung ketika urang awal tina wudu mah can wudu nya tetep we urang kedah wudu heula, kedah dikelaan lah sapatuna. Ieu hadis teh nuduhkeun kana cukup ngusap sebagian sirah anu wajib dina ngusap sirah perkara nu bisa disebut ngusap. Nu kalimana ngumah dua suku sarta dua mumuncanganana, sakumaha dawuhan Allah terusan ayat nu tadi, wa arjulakum ilal ka'bain,
jeung kumaha suku haranjeun kabeh sarta dua mumuncanganna jeung wajib dina ngumah dua suku teh dina suku ngumbah buuk kuku jeung ngaleungitkeun anu ngahalangan kana tepina cai kana kulit saperti dina ngumbah dua leungeun sarua we kabeh oge kudu di karumah nu aya dina eta suku, dina eta leungeun, dina eta pameunteuk, dina eta sirah. Nu kagenepna tartib. Naon ari tartib teh? Ngaheulakeun nu baris ti heula, maneurikeun nu baris paneuri. Atawa ceuk hartina anu dicaritakeun ku ulama mah nyaeta mimiti ngumah pameunteuk, breng jeung niatna tuluy ngumbah dua panangan. Tuluy ngusap sirah, tuluy ngumah dua suku, ieu parduna tartib. Dicokot tina padamelan Kangjeng Nabi jeung tina dawuhanana. Sabab teu dipindahkeun riwayat ti Kangjeng Nabi anjeunna wudu iwal ti tartib. Jeung dawuhanana ibda'u bima bada Allah bih. Kudu ngamimitian aranjeun kabeh kalawan perkara nu geus dijieun mimiti ku Allah. Riwayat Imam Nasai jeung dicokot tina ayat wudu. Tah eta tentang perkara nu patali jeung parduna wudu. Oke, kadituna dibawa barhiji-hijipan dina bab wudu khususna. Pan aya deui engke teh pasunatan wudu, aya deui pamakruhan wudu. Termasuk dina pasunatan wudu ketika urang wudu teh kudu make doa.